ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat. Hayang kawin win hayang kawin. Aduh, dak kumahanya ya. Bare bikang geus ngajakan kawin bae. Di dunia iya anu paling aing sieunkeun, anu paling gue takutin gitu. Yang paling horor pertanyaan di saat bikang ngajak kawin orang teu buka duit. Bos. Asana kumaha teh? Aduh, lalieur yang kana otak e kare. Aing dek lempang lah. Kumaha kuari urangnya. Anu kumaha? Atuh ieu hirup jadi pengangguran bae. Oh, buku mah. Iya reng kan hulu. Iya dia nu ngamahalkeun beas oge. Pengangguran kieu lah. Aing ngamaal kana kana naon coba. Atuh iya lah, pengangguran kieu ngabeakeun beas ya, Om. Lieur kan hulu ge kuari. Biar kunaon. Pagawean teh timu. Ajo. Atuh ku indung aing dibere modal 5.500 coba. Buset. Jangan cek dia. Oh, jeung naon? Ati tah ternak buyur. Heh. Aing boga rasaan puci malodo kuari mah. Mantap tah budak ternak buyur. Abah aing ye kuari lah. Naon deui? Keur kabalayan. Kunaon kabalayan kunaon? Atuh melak paria dia mah. Ajo. Pas eta pas panen buahna pahit kabeh. Weh, cai saat tiba. Nela main tadi tunuh, waris saat tiba. Mau menang di masa kompan ya. Ya Allah, irai hujan. Bukan be hujan tanu gede dah. Tapi tadi munul jangan lodok. Munal lodok salah. Aduh, ini coba salah amat. Cuma ya hirupna. Tapi tadi hujan be asal kalsian cai be. Murah segitu dulu. Dia nya. Naon nih mang? Naon nih? Dia mah pokona namanya. Lain kami mentok. Saha boro? Sebeneran kami mah. Saha? Si ya nu ngareunaan empe mamang man. Da kami mah. Kumaha kronologina bisa ngareunaan embe dari ya? Mang, ulah nuduh. Enggeus mending aku bae, kumaha kajadianna kitu? Mang, kami keur kiih eta embe tepuguh-puguh mundur. Ajo. Atuh urang keur kiih ja kumaha aja embe mundur ka urang. Bohong kadik mang bohong. Ti penting urang manggi. Ngaronom sorangan mau lilin kieu bae. Serius ta mah. Geus ganeng geus nya berarti kuari mah eta anu salah lain jelema. Berarti embe nah ta mah tepuguh-puguh mundur ka urang mang. Geus atuh ulah serius teh. Atuh urang mah. Ayo mang. Nu ka mana sih ya? Ceng juk teh. Dia kurang di dia ngobrol. Aing pupar dong mau long tai. Lirik kuari ya. Malam minggu tuh bukan dulu. Aman aing kuarinya. Amana aing nyarpi duit kuarinya. Aing bisnis juga. Yang budak aing. Panghat aing terhibur gitu lah, ngerobatur aing. Iya. Lah. Emang itu tak rumah enda ya. Nyon tanya. Dari kerenan gitu dari gitu. Sebenarnya. Biasa bae kami memang ya kudu keur parusing. Oh, pusing kunaon? Mikiran hutang. Dia kunaon? Ang kawin nih, kuari parusing nama ya. Yang kawin? Atuh babar tinggal kawin doang. Boga calona. Justru eta Dia kawin jeung saha? atuh jeung sabae jang geus loba duit mah teu meureun loba eta bikang hayangin ka urang. Dengekeun. Emang eta bikang lamun urang boga duit komo zaman kuari mah. Cek zaman kuari teh mah anu berjuang mah ditinggalkeun milih anu beruang. Tapi teu salamana kitu.
Bikangnya anu tulus ka urang anu bener-bener ka urang. Tah dengekeun ku kolot. Sia atuh lah kitu Gas atuh. ulah halewo. Kerang kitu. Gas ulah halewo. Kayak dia kunaon aing mesin ya, teu kuat aing mah kayak kunaon baturan dia. Iya, lamun hujan pen kumat penyakitna. Apa penyakit tak kieu? Apa mah dia? Naon? Lamun aya angin ki dia mah pogo juburna klepna muka. Geus bae. Ih, sok gegabah. Aing mah sarian di deketan jeung dari ada oh no endah. Aya dia boga penyakit meureun. Atuh boga aing ge. Penyakit naon? Penyakit kaset. Sombong. Sombong di sana. Terus aing geus level jeung dari mah enak lumpang. Mana doi, geus di dieu. Ayo orang pindah ya Jakarta di dieu bae. Mana? Teuing ka mana urang jeung sekolah. Geus ayo. Ayo Dak. Nah, kita duit aneh mah. Ganti ka ting dari siarna. Oh, banget sih itu di betul ya. Nu ngegebruskeun yang kamari. Aing nu digebruskeun ya nya sarangan tuh. Namun ngalanya. Ada lentainya. Walong namanya. Kita mau heudeun hirupna. Aruh. Sasapoena kieu jeung kieu bae. Pagawean paling ge ngerjain budak atau aing nu dikerjain. Sakitu kitu. Eueuh tah menu lain. Kudu ka mana ya geus kieu nya hirup. Kiraku kolot dong. Sukses. Loba drama mah teh eta. Aing geus sabeueur mah geus meurang modal. Adieu paling teh jelema detak paling. Kamari yang digubruskeun. Tahu ting kieu lah. Kan mereka colok mata ngajololong. Naon dia mah? Golok-golok ngajak pencet tinggi kaing. Ayo, Dek. Ayo bareng. Dia Dek. Ayo. Dirinya. Maju euy. Aing ngajailan. Kah aing nu malik di jailan. Kieu kitu hirup aingnya. Sial be ayana. Kira aing seneng. Hampir jauh-jauh teh nyeng. Nyar sup aing ka ditu. Kan be dijual pan 5 kilo apa dijual ka Mang Peno. Datang bedak esok bener. Buka halar dengna supaya terlihat padana. Nyenaon ieu main dak mending dong kandang company mending sarana rajit. Apa bedil meureun. Aduh aing. Aing tadi kan asup. Naon aing kana ka jero sabar harapuk ieu dak. Mending keluar aing nya suasana nu indah. Jadi luar malu badeleuna. Kemana ya skill lah orang. Nyaho aing ge. Oh, itu teh eta mah. Tah Si Soleh. bau dia nya. Wow, hai mah. Ayo tantan borong. Ayo. Jadi teh. Hai. Bau dia nya. Wow, anu urut eta keur ulin kami. Ah, ulun tadi. Di mana? Di itu di sawit. Oh, engke lagi. Jam nolong itu nya. Kamari. Pan heuh aing poho aing ngalungit nama pan sibuk aing ya. Moga hutang nya. Sakit biasa bae. Hah? Atuh jelema astral. Geus kenalkeun we ya baturan. Saya yang kenal anak. Iya ya. Di gerak kenalan. Salam Setiawan. Astagfirullah. Pani meleung dia ke serak. Itu biasa be tama untuk dia coba abab gitu. Geus urang goreng baturan be boy. Oh lah, mending kitu lah. Hanya. Kumaha ini ya? Baturan lah jeung budak motornya sinar mencari ke rumah masalah bae. Motornya budak ya lah. Mengenai motor pagi ya. Tapi pai mah parpura bae ya. Burung aing jadi baturan dari koreng mah. Gitu mah. Bar jeung kapaksa. Tah, Aju ka mana ya orang bari? Hah? Ka mana ya orang bari? Mana? Tuh, jelema mudahan harangan mah. Itu teh. Bajel mah dak mah. Lu ngeke. Balik tidur. Hai main goreng-goreng. Ayo siap.